Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana, tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade medar cariyos enggal cariyos nyambung, judulna nyaeta Sikidang Kilat Jago Tanding. Cariyos ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana dimana bae ayana anu teu acan subscribe, di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariyosna leuwih gacor deui, leuwih sumangat deui. Mangga prung urang kawitanan. Kacarioskeun di hiji lembur anu ngaran lembur Padang Sari. Dieta lembur teh waktu harita di hiji peuting kacida endahna suasanana, langit kacida bengras, bulan oge kacida herangna caang gumebiar, mata koas saha bae anu nyicingan eta lembur ngan hanjakal. Lembur teh kaayana keur matak hariwang, keur jalma-jalma pangeusik eta lembur. Kulantaran ngan saukur tinggal lembur Padang Sari anu acan karanjah ku rampok anu kacida beungisna. Sakabeh lembur tatangga mah geus pada diranjah, loba harta kakayaan digondol jeung salian ti eta parawan-parawan dibawa ku eta rampok, dibawa indit ka markas maranehna. Kitu dina kaayaan waktu harita. Di hiji padepokan gede boga kapala kampung eta lembur nyaeta anu ngaran Supanta. Kabeneran manehna teh hiji pupuhu paguron di eta lembur salianti jadi pupuhu kampung. Peuting harita keur ngumpulkeun sakabeh muridna anu aya 20 urang ditambah warga kampung oge. Harita ngumpul di eta padepokan kulantaran geus hariwang kukayaan kasieun anu hese dileungitkeun sakabeh warga teh. Lamun datang mangsa peuting teh teu bisa sare kusabab geus pasti dina isukna teh bakal ngadenge aya carita ti warga kampung tatangga. Kampung-kampung teh pasti diranjah ku rampok anu matak ngarugikeun kacida gedena. Harta mah masih mending kumaranehna teh teu dipikiran kulantaran ari harta mah bisa neangan deui. Tapi anu dipika berat, dipika melang ku sakabeh warga teh sieun anak parawan maranehna dibawa ku eta rampok. Dina waktu harita Supanta keur neuteub ka sakabeh muridna, teuteupanna teh diputerkeun pok nyarita. Kade Ujang aran di kasakabeh teh kudu hati-hati, kudu caringcing page kancing, saringset page iket kulantaran rek saha deui lamun lain urang anu bakal ngamankeun ieu lembur. Urang teh lain teu hayang nulungan lembur batur, tapi kumaha da kamampuan urang oge cantang tu mampu nandingan kakuatan si bewok. Sabab Arandika kudu apal si bewok teh baheula babaturan sapar guruan akang ngan hanjakal. Tuka kunaon si bewok teh boga kalakuan teu bener, ceuk Supanta. Harita kitu langsung ngomongkeun atawa ngabejakeun kaayaan kapala rampok anu ayeuna dipikasieun ku sakabeh warga kampung dimana bae ayana. Keur kitu teh calengkeung hiji muridna nyarita, "Oh geuningan kitu nya Akang, kunaon?"
gaduh rencang teh kawas kitu na kumaha tadina diajarna nah benten ti akang sareng anu lainna cek eta pamuda langsung ngomong gitu tangtu nari dibedakeun mah henteu nganduka teuing dari ngaran manusia mah beda paniatan beda kahayang ari akang mah jeung pamajikan akang boga pangarti teh hayang manfaat dunia akhirat hayang bisa nulungan jalma lemah tapi duka ari si bewok mah geuningan kalakuanna teh matak ngerakeun keur guru akang tapi baheula teh geus diusir ngan kawasna mah ayeuna teh guru ilmu menangkeun guru anu hebat meureunnan si bewok teh matakna ayeuna ngarajalela di mana-mana ngaruksak lembur-lembur nu walakaya yang harapan si bewok tapi mudah-mudahan urang mah ulah diparengkeun diranjah ku komplotanana cek Supanta nyarita kitu atuh warga lain anu ti tadi ngadarengekeun hiji warga nyelengkeung nyarita kuring mah sieun Kang kumahanya lamun diparengkeun eta para rampok teh datang ka lembur urang mangkaning kuring mah boga anak parawan kan geus puguh salian teh harta benda teh geuningan komplotan si bewok teh sok mawaan parawan ti lembur-lembur kuring sieun Kang sieun meureunnan kuring teh jeung sakabeh warga teh da moal kasaha deui menta pitulung teh iwalti syariatna ka akang jeung sadaya murid di padepokan cek eta warga nya keun ulah hariwang kuring jeung salaki kuring oge moal cicingeun cek pamajikan Supanta harita nyelengkeung miheulaan salakina bari manehna oge neutup sakabeh warga teteupanna teh diputerkeun kulantaran pamajikan Supanta oge sarua boga pangarti silat manehna oge moal cicingeun lamun kaayaan lembur aya dina bahaya nya teh salah caritaan pamajikan kuring teh tenang bae Nyi Parwati oge moal cicingeun pasti ngabantu urang sakabehnya Nyai hampura akang teh da meureunnan salian ti minta bantuan ka barudak murid-murid urang teh Nyai oge meureunnan kudu ilu campur kusabab boga kamampuan lah lamun teu boga kamampuan mah meureunnan ku akang ge moal dititah hampura Nyai cek Supanta bari neuteub pamajikanna anu ngagelenyu imut kulantaran tiba heula sagala rupana babarengan bae jeung salakina mohon akang sawios abdi oge da ngaraoskeun kedah pangartos gaduh pangartos sanajan pangartos abdi sakedik oge moal dimomore pastina oge bade diamalkeun cek Parwati bari neuteub salakina anu imut tapi barang keur pagundeman kitu teh kadenge di luar aya nu ting corowok Supanta Parwati keluar sia keluar lamun teu buat keluar padepokan Andika bakal dipeuleum ku kaula cuk eta
jalma anu ngagorowok teu kanyahoan di mana torojolna dihareupeun padepokan Supanta teh geus ngajejer 15 lalaki jerangkung badag beungeutna teh kararang matak sieun pinuh ku bewok. Atuh Supanta jeung Parwati anu geus apal sora saha eta ngagebeg kulantaran keur diobrolkeun ku maranehna geuningan teu kanyahoan datangna Ki Bewok saparakanca geus aya di hareupeun padepokan maranehna. Aduh Akang, kedah kumaha Akang, abdi mah sieun teh lain kunanaon sieun itu putra urang kedah kumaha, kedah dititipun ka saha Akang. Aduh Kakang, kumaha itu putra urang ayeuna? Cek Parwati harita nyarita kitu ngeuwah riwih manehna lain sieun gelut kusabab geus nekadkeun naon bae anu kajadian moal cicikeun ngan barang ret nempo ka anakna anu keur sare ngagebrak di gigireunana matak bingung cici nyaikeun keun oke ku mak bae ku si emak keun angka ditungguan ayu ayeuna mah urang kaluar da moal hade bisi cicing bae di jero oge matak cilaka keneh bae kumaha lamun padepokan urang dibunuh-bununan urang sakabeh teh kalah cilaka teu pararuguh hayu urang kaluar. Mak hampuranya mak wayahna si Ujang pang ngajagakeun ku mak nya keun ku mak keun kumaha urang jaga mudah-mudahan dina peuting ayeuna urang aya di binatang payungan nu maha kawasa ji ku mak didoakeun kade tapi Supanta maneh teh kudu hati-hati Parwati kadenya kudu silih bantu ka hade geuningan mama teu gareunah rasa kieu aduh Gusti cek indung Supanta bari ruwah riwih bakat kusieun. Woi Supanta, Parwati kaluar sia lamun teu modal ayeuna keneh yeuh keblig kieu kriung eta padepokan teh ngadadak ingeung kawas anu erek rubuh. Atuh sakabeh warga jeung murid-murid Supanta teh langsung narangtung ngusahakeun awakna supaya henteu ngajengkang kulantaran kawas aya lini anu kacida gedena. Kaluar sia goblok kaluar. Harita kadenge deui ting corowok sakabeh anggota Ki Bewok blesat kacileng waktosna kabujeng seepnya hanjakal teuing kumahanya keayaan Supanta sareng Parwati anu ayeuna geuningan kudu nyang hareupan komplotan rampok anu dipimpin ku Ki Bewok. Cak dugi ka dieu heula cariosna insyaallah kapayuna urang teraskeun deui. Sapunya pegat cimpai paturai patepang deui mangga permios.